Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Tunggara Nyandang Panjara bagian kagenap. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Walarna teh teu kunanaon bari dangdos teras angkat ti rorompok kengeng 2 dinten 2 wengi teu aya mulih-mulih nyari enjingna deui teu katangen lungsurna rupina abi nuju mondok keneh anjeunna kasampak tos teu aya ngareles dugi ka ayeuna pisan anu tos kirang langkung 2 sasi manawi teu aya wartos-wartosna atuh nyalajeng nama abdi ka dieu anu maksadna tayalian bade milari Kang Maman manawi aya ka dieu margi abdi tos nanaroskeun ka ditu ka dieu weleh teu aya nu uningaeun kari-kari ka dieu nyampak papait la ilaha illallah. Nakamana atuh Kang Maman? Nyi Titi bari nyusutan Cipanon ku sapu tangan. Ku ayana bejati Nyi Titi yen Suherman teu aya geus aya kana 2 bulana wargi-wargina anu keur ngariung teh saurang oge dina sajongjongan mah pating harulang. Teu aya nu nyarita sakemek-kemek acan ngarasa bingung mikiran talajakna Suherman. Waktu pating harulang treng sora jam nu ngagantung dina luhureun pantok kamar teh disada sakali. Ret indung Suherman ningali kana jam katingali geus pukul 12:30 atuh gancang wae ka Nyi Titi nitah sare. Teu talangke deui aya panitah kitu teh ngandug wae Nyi Titi ngedeng reup sare tibra nakar awahingku geus tunduh kawantu tas capek ongkohanan. Isukna kira-kira jam genap pok Nyi Titi cacarita ka indung Suherman anu maksudna deuk balik kulantaran ngarasa hariwang ninggalkeun imah jeung pamikirna sok sieun Suherman datang. Awahing ku keukeuhna Nyi Titi deuk balik kapaksa diidinan oge anu tadina mah dicarek ulah waka balik satungtung encan 7 nama tapi kumaksa teh nya diidinan oge ngan perkara anakna teu dibikeun dibawa deui dicandat ku ninina. Gancangna sabada Nyi Titi pamitan leos balik tapi sajeroning lempangna oge siga anu salayang soloyong teu puguh asa nincak asa henteu. Kira-kira pelebah parapatan pisan anu keur mejehna kendaraan balawiri kaditu ka dieu Nyi Titi lempangna teu rarat-reret heula ngan gancang wae meuntas bari dibarengan ku pikiran siga nu malaweung keur kitu teu kanyahoan kurunyungna ujug-ujug cekit sora rem motor meuning nyekit naker tarik lain dikieuna eta wae di jalana oge kuat tapakan urut ban. Ngadenge rem nyekit gigireunana pisan Nyi Titi lain dikieuna ngarenjag pangacian asa kabur ngan hadena nu tumpakna eta motor kesit mengparkeun motorna kalawan Nyi Titi masih keneh ditangtayungan ku nu kawasa. Jut nu tumpak motor Vespa teh turun bari ngareret kana beungeut Nyi Titi ana tadina mah deuk ngambek barang ret simana horeng. Aduh Titi Kang Med kitu cek Nyi Titi nyebut ngaranna anu tumpak Vespa teh anu tayalian ti Tarmedi. Nyebut kituna teh Nyi Titi geus poho di kaera ngarangkul kana tak-tak Tarmedi bari ngaguk-guk ceurik. Tos ti isin anggur riap ngabonceng wae ka dieu nya. Cek Tarmedi nitah ka Nyi Titi ngabonceng kana motorna anu teu kungsi barang tanya itu ieu ngan durudu deui wae motor diselah geuleyeung maju. Nyi Titi dijajabkeun ka imahna. Teu kungsi 10 menit geus nepi ka patempatan Nyi Titi rag motor eureun dina buruan imah. Jut Nyi Titi turun. Ti wayah nanya akang teu bisa nyimpang keun isukan akang ka dieu deui kulantaran rusuh aya keperluan penting. Tarmedi bari golosor mere duit ka Nyi Titi 500 perak. Hatur nuhun Kang Med abdi tos disambung umur omat enjing mah ulah teu ka dieu margi abdi aya priyogi penting pisan. Ular Nyi Titi bari teu weleh ditungtungan ku imut sagala sok sanajan batina keur aya dina kabingung oge.
Geus kitu mah geleung deui Tarmedi numpak motor jalan mani ditarikeun mani dengdek dina palebah pengkolan siga nu nembongkeun aksina. Geus kitu mah Nyi Titi malik deui ka hareupeun imahna. Haturan bi tos lami hawatos teuing calik dina golodog ceuk Nyi Titi ka Biuti anu diuk dina golodog tayalian maksudna deuk ka Nyi Titi. Parantos Nyai, walor Biuti bari jung nangtung ngebutan sampingna urut diuk kalacat unggah gek diuk dina dipan. Edas bi dadalan abi keur tiis diri panginten saur embi kedah enggal-enggal kasepuhna pun lanceuk nyata teh wae baris kapapatenan Nyi Titi bari ngaleos asup ka kamar ngaitkeun jingjingan dina kastok anu teu lila nyampeurkeun deui ka Biuti bari gek diuk pahareup-hareup. Nah saha Nyai anu maot? Kapan eta Rama pun lanceuk saena bae dongkap masih kasampak keneh. Maksana bade maluruh pun lanceuk tapi anu dipaluruhna weleh di ditu oge teu aya. Ari katambih-tambih deui bi ampir bae wangsul ngaran bade katabrak Vespa kunu bieu ngajajabkeun teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu sangki eta Kang Murhapi kutan teh maot tada teuing mangna Allahok temen kawartosan maot mah margi sareng mangna mah Kang Rapi teu kinten nyobat mah janten jang maman teh teu aya deui nya Nyai di ditu. Anu mawi teu aya sur abdi oge bi walor Nyi Titi bari ngaleos ka kamar anu maksudna deuk salin. Waktu Nyi Titi di jero kamar katingali ku Biuti rentang-rentang aya polisi datang nyampeurkeun bari pok nanya. Punten Bu, dupi bumina Suherman teh leres kitu di dieu? Tanya polisi bari mencerong kana beungeut Biuti. Atuh teu kira-kira Biuti ngarasa ngagebegna ditanya kitu ku polisi teh. Gancang nyalukan Nyi Titi. Torojol Nyi Titi nyampeurkeun bari nanya ka polisi dibarengan ku paroman rada pias pikiran ratug teu puguh. Kulantaran saumurna oge can pernah kasemahan kunu berwajib. Laras di dieu rorompok pun lanceuk mah. Aya pikeun naon kitu Bapak? Tanya Nyi Titi nyaritana arap-ap eueup-eup siga anu kasima. Ieu Bapak teh bade nyanggakeun serat ti Saudara Herman bari ngasongkeun amplop surat ka Nyi Titi. Geus kitu mah leos deui wae polisi teh balik deui. Teu kungsi lila sanggeus polisi ngaleos kerewek amplop surat dibuka derak-dak geusina dibaca nepi ka tamatna. Geus kitu mah segeruk Nyi Titi ceurik bari nyuuh kana lahunan Biuti ras ingat kana pernasiban hirup. Estu na teh semplek nincak semplak teh sanyana pikiran asa paroek. Gusti nu agung, na kunaon atuh nya jang maman teh nepi ka kituna. Teu nyangka teuing naon atuh dosana. Biuti nyaritana kitu teh dibarengan ku Cipanon ngayembeng milu mangsedihkeun ka Nyi Titi. Nyai atos wae ayeuna mah anggoan candakan sadayana urang di ditu wae sareng embi. Satungtung jang maman aya dina kamusibahan mah. Keun wayahna sing sabar dodoja kana salira urang eta teh. Tos tong seueur teuing anu diemutan dalah dikumaha atuh. Margi eta mah tos papasten ti pangeran saha anu terang kana pernasiban jalmi. Hawatos teuing kujang maman betunggara nyandang panjara lain tunggara nyandang nugraha. Teu loba anu dipikir deui gancang Nyi Titi meresan papakean diasup-asupkeun kana koper kulit. Geus kitu mah jepret ngunci panto gejeleg turun jeung Biuti ninggalkeun patempatan sorangan anu maksudna dek ngadon ngarereb satungtung Suherman aya dina tahanan. Teu lila Nyi Titi jeung Biuti geus terepi ka imah. Waktu jolma Nyi Titi boh Biuti oge teu waka-waka cacaritaan ka Mang Murtasim anu harita keur anteng maca koran. Rek Mang Murtasim ngareret ka Nyi Titi panon mani ngaburileng kulantaran kahalangan ku kacamata. Geuning Nyi Titi eta teh panyana Abah teh nyootih dieu mah. Mang Murtasim bari porosot ngalaan kacamatana sok ditunda dina luhureun bupet. Kumaha Nyai perkawis jang maman teh aya di sepuhna?
gancang diutimi helaan ngajawab nerangkeun anu sakumaha kaalaman ku Nyi Titi kalawan nerangkeun teh bapana Suherman maot. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hampura Kang Rapi, teu nyana teuing ari umur. Ari eta surat ti Jang Maman teh kumaha cenah? Syukur wae atuh ari aya surat onaman. Netelakeun aya Mang Murtasim bari nyekes ngotretkeun bensin sut disundutkeun kana padudan serebung haseupna diserebungkeun ka luhur. Cing atuh eureun heula sakedeung kareta teh ulasina meledug wae kitu jangar ngeumna oge leheng bau bako warning onaman da puguh ieu mah bau beuleum kasir. Piuti nyare ka Mang Murtasim ulah udud padudan bari irungna dipeungpeukan. Na kusok sawan geureuh teuing hirup teh makanya nyare kana pangaboki batur mangsa bodoh teuing. Dek bau kasir, dek bau beuleum bedul oge ari jadi jelema mah semau gue. Tembal Mang Murtasim bari ngetruk-ngetruk padudanana kana tampolong. Gara uningakeun kadinya Nyai seratna ti Jang Maman teh ka emangna. Biuti nitah nembongkeun surat ti Suherman. Song ku Nyi Titi disodorkeun ka Mang Murtasim bari teu weleh Nyi Titi ngaragrageun Cipanon. Tih. Mang Murtasim ngagero Nyi Oti. Kah walor Nyi Otih bari narojol ti kamar nyamperkeun ka Mang Murtasim bari gek diuk. Is geuning panyana Abah teh jauh cing pangmacakeun ieu surat sakodong. Abah kurang awas kana aksara tulis mah sing tarik macana. Mang Murtasim bari nyodorkeun surat ka Nyi Otih. Darak-dak surat teh dibaca ku Nyi Otih meuni ngagorolang naker eces kadengena teh anu unina kieu. Kahatur Nyi Titi di bumi sareng hormat sinareng ieu serat di bujang enggalna wae langkung ti payun Akang Sejatu Maros kumaha damang. Nuhun upami damang mah eta anu ditedak ku Akang siang wengi oge. Nyi pikeun batin Akang geus bisa ngabayangkeun kana kaayaan Nyi Titi salami ku engkang dikantunkeun anu lamina tos kirang langkung 2 sasih ayeuna. Rumaos Akang gaduh dosa ka Nyi Titi. Ku kituna Akang nadadi hapunten lahir batin tina sagala rupi hal kalepatan Akang. Dupi margina Akang nyeratan tayalian bade unjuk uninga rehna Akang dina wangkid ieu nuju aya dina katunggaraan nyata nyandangan panjara anu teu acan tiasa nangtoskeun sabaraha taun lamina. Akibatna mah Akang ngajalankeun poek pikiran rumasa geus kausap setan nganteur kana panarik iblis. Ku kituna sakali deui Akang nadadi hapunten kalayan nyuhunkeun pidoana ti Titi. Nya kitu deui Akang ngaduakeun muga-muga Titi sareng Dudi sing aya dina kasalametan sing tabah nyepeng dina enggoning kasabaran jeung katawakalan hirup. Mung sakitu ti Akang pek didoakeun ku Akang ti kaanggangan baktos Akang anu tunggara Suherman. Masya Allah, tobat anu agung. Kacidaha eta Jang Maman dugi ka kituna teu nyangka sacongo buuk boga lampah sarupa kitu. Ambo cilaka geus kitu mah pideha saumur-umur. Wirang dina kolong catang teh sanyana Mang Murtasim nyaritana mari gogodag. Satamatna Nyi Otih maca eta surat sararea pada ngabaretem teu aya nu nyarita sakemek-kemek acan geus puguh ari Nyi Titi mah sigana teh baroraah kana hayang cumarita gawena sakadar ragragan Cipanon katingalina mani carindul. Ku ayana kitu entong boroning pang Nyi Titi kasebut anu ngarandapan dina enggoning katunggaraan cacakan Nyi Otih oge anu teu aya hubungan naon-naon jeung Suherman pipilueun ngembeng Cipanon. Ketah Nyai tos wae entong diemutan teuing bilih janten panyawat tos puguh Jang Maman mah kaayaan kitu dalah dikumaha dabongan tamaha sorangan puguh lamun ngingetkeun kana katesangkaan mah jauh tanah kalangit ningali paroman Jang Maman boga lampah kitu teh. Dan nyaeta atuh abong kena takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar.
si horeng nyata ganjaran jeung siksaan teh kumaha amalna sorangan. Angguran ayeuna mah nya geura kajamban wae ka ditu. Tos sirama dek leleson dek amengan ka ditu ngabangbrangkeun sareng Nyi Otih. Piuti bari kojengkang asup ka kamar. Nuhun cece, angguran urang amengan jeung abdi. Sareng kalaresan deui ayeuna teh aya balap motor. Nyi Otih mani haripeut ari kana lalajoaneun mah abongkena jadi hobi. Tuh kitu Otih mah aya jalan komo meuntas mani haripeut ari kana lalajoaneun mah. Biuti nembalan ti jero kamar. Hara ari emak kusok model kapan tadi suruh emak miwarang amengan ari teu nyebatkeun mani haripeut sok kalederna keur ari taeun teh walor Nyi Otih nyarita bari ngabalieur panon ngarindat sagala. Jung wae ketah deg arulin mah tong leleda bisi kaburu panas manten kade wae ulah tutuluyan kanu jarauh ceuk Mang Murad Tasim. Ngadenge aya caritaan kitu pikeun Nyi Otih mani asa bungah dumeh rasana aya nu mangmenangkeun atuh teu talangke ngan lewas kacarai jeung Nyi Titi. Sabada beres dicairap Nyi Otih di baju kuno weteuh sedot nyisiran tuluy di wedak kalawan teu poho las bibirna di lipstik sorolok muka laci lomari top kana minyak binamor kecrot dikecrotkeun kana bajuna. Aduh ieu naon pamirsa nya aya binamor cenah ieu kapungkur ya tahun 70-an. Sigana salah sawios subscriber kesuna bakal aya nu ngalaman panginten nya. Geus beres darang dan tuluy Nyi Titi jeung Otih bebeja ka Biuti anu maksudna deuk arulin ka kota. Kalawan geus aya idin mah leos wae arindit lempang mani ngagarandeang lir macan teunangan. Kepat mani pating garebay ceuk saha anu geus baroga salaki bubuhan budak ngarora keneh kawantu bisa ngurus awak. Geus jadi adat kabiasaan pikeun barudak pamuda zaman kiwari anu keur meujeuhna balak kasenteng tur keur meujeuhna galak sinongnong. Teu kaop aya nu demplon-demplon sigana mani kumerot panon pating karelet lajag-lejeg nembongkeun gayana ting jaranteng ting rariung dina parapatan siga nu ngahajakeun nunggu-nunggu anu ngaliwat babakuna barudak gadis. Kabeneran dina parapatan katingali aya sababaraha urang barudak anu sok diserebut koboy. Calana mararecet sisina ditaretes ku mata itik ret ditingali kana buukna cawig-wig kahareup ngaroyom ngarungku pantarang anu tayalian buuk model kitu teh anu kasebut betel tea. Lar dua wanita ngaliwat ka barudak koboy-koboy anu keur ngariung di sisi jalan mani caruring hak bari pating haruit ngaharewatan eta dua wanita anu ngaliwat ka hareupeunana. Anu tayalian eta dua wanita teh Nyi Titi jeung Nyi Otih anu maksudna deuk arulin ka kota. Ku kitu teh mah pantes bangsa pamuda-pamuda deuk ngahareotan oge entong boroning barudak ngarora cacakan anu sejena oge. Umumna lalaki mani pada palalancrong ningali dedegan Nyi Titi jeung Nyi Otih pangawakan jarangkung leutik cangkeng lalengkeh lir cangkeng papanting dada rubak kutang nyeungseng lir cengkir sapasang kulit beungeut hejo carulang panon cureuleuh. Saha lalakina anu teu kapincut ku imutna teu kapelet ku keletna kagendam ku rupana kawantu pangawakan Nyi Titi anu sakitu teu aya cawadeunana estu tina beungeut nepi kana sukuna teh meuni bersih nakar bitis jaksi sajantung. Toni kejar aya pacar ceuk hiji pemuda nitah ngudag kadua wanita anu ngaliwat ka hareupeunana. Oke satu-satu tembal baturna anu kasebut ngaranna Yusuf nyaritana kitu teh bari ngagedig lalempang maksudna deuk nyikat ka Nyi Titi jeung ka Nyi Otih. Kira-kira sameter deui eta budak pamuda ngudagna Nyi Titi kabeneran Nyi Otih ngalieu ka tukang barang ret Nyi Otih ngareret gancang budak pamuda anu ngaran Yusuf teh ngabalieur bari malik deui ka tukang. Har kumaha si laeng teh Sup kalakah pamali ka dieu? Tanya Toni berinya ke leungeun baturna. Lain guna naon euy, balik sotenan hampir wae dewek kaisinan. Jadi naha lamun ku dewek ujug-ujug di toel atawa di dupak, moal teu bareureum beungeut. Teu taliti pisan si laing mah, ceuk Yusuf bari garo-garo teu ateul. Ari kitu, kumaha Sup? Tanya Toni.
Kumaha-kumaha naon sidika nu bieu teh urut indung tere dewek anu cicing di uam Murtasim teh pira aku si laing teu wawuh. Nah geuning teu nanya ka si laing, tanya Tony. Teu nanya sotenan kaburu dewekna ngabalieur, jawab Yusuf. Cihoy, sialan dewek mah cek Tony bari ngaleng kana punduk Yusuf geus kitu mah tuluy baralik deui ka urut tadi ngajaranteng. Tunda lalampahan anu keur maridang kacaturkeun Biuti gawena celing cingcat dumeh ngarep-ngarep kanu maridang can arembol-embol datang geus ngarasa nyeri beheung sosong geteun. Lain dek ka kebon Kang Murtasim, tanya Biuti nyaritana bari ngalol tina jandela ningali kaluar. Puguh wae eudeup mah perlu pisan dek nyebor cabe. Ari kitu kumaha? Tanya Mang Murtasim bari ngadadetkeun duduk bututna kana sirah. Lain kumaha alus nama samemeh ka kebon teh. Mun ka jalan heula sakedeung pangnempokeun barudak. Sakieu geus liwat asar can nguntruk-nguntruk baralik. Hariwang kami mah ari ku otih-otih kitu teu salempang teuing da jelema lengoh. Ieu wae risina ku Nyi Titi sahanteuna kasebut boga salaki. Keun wae deuk titik-titik oge da geus darewasa ieu. Jeung deui da masih keneh beurang. Walor Mang Murtasim bari gejelik turun leos indit ka kebon. Waktu Biuti ngalange dina jandela bari ngareretan ka jalan katingali rentang-rentang anu tas maridang teh kakara pating parunceng his lempang mani ngagarandeang bangun anu tareunangan kawantu Arulin meh hampir sapoe jepot. Geus kitu mah sarengeh wae Biuti seuri bangun anu gumbira nakar dumeh Nyi Titi jeung Nyi Otih geus daratang tuluy kaluar Mang mukakeun panto pagar. Natras kamarana anu garolis mani kamalinaan ari indah hoe teh mana oleh-olehna. Biotih bari mukakeun panto pagar bari neuteup kana beungeut hiji lalaki anu ngiringkeun Nyi Titi dumeh asa anyar pinanggih. Tayalian eta semah teh anu katelah ngarantar medi teh sobatna Suherman. Tong salempangna perkawis oleh-olehna mah janji aya wae lah. Walar Nyi Otih nyaritana dibarengan ku panon ngagilar kagigir saolah-olah nuduhkeun tar medi. Mangga cali Kang Med, Nyi Titi nitah unggah ka tar medi anu teu hese beleke deui ngan bus wae tar medi asup gek diuk dina kursi. Dikantun heula sakedap Kang Med, ceuk Nyi Titi bari asup ka kamarna anu najingjingan anu teu lila geus kaluar deui ti kamar tuluy ka dapur anu maksudna deuk nyician cai keur semah. Teu lila Nyi Titi geus norojol deui ti dapur dituturkeun ku Biuti bari nanggeui baki anu dieusi ku cai. Geus kitu mah sok nunda gelas anu dieusi ku cai teh ditunda dina meja hareupeun tar medi. Mangga Kang Med dileueut caina. Punten wae teu aya pangiringna. Teu umum make nyebatkeun teu aya pangiringna sagala. Geuning bieu aya pangiringna mah Nyi Otih nyambungan ti jero kamar seolah-olah nyindiran bari nyekikik seuri. Yai, mani gendreung, sok ngocok Nyi, sok ngocok aye mah kawasanes kakolot wae. Walar Nyi Titi bari imut panon ngagiler katar medi. Sareng naon atuh Nyi Titi? Lalawuhna ngaleueutna teh, tanya Biuti. Sawios Bu, tong ngarepotkeun. Walar tar medi bari ngetruk-ngetruk rokok kana meja. Cekes ngotrekeun kayu api sut rokona disundut bari dikenyot serebung haseupna diserebungkeun ka luhur. Dupi panglinggihan di mana Aden teh? Tanya Biuti bari neuteup kana beungeut tar medi. Waktosna kabujang seueur pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.